Ustaz salah oge. Cicing. Ustaz salah oge cicing. Wartosan sanes teu hoyong ngawartosan kase. Ibu teh Kontra YouTube. Kita ibing mah. Dina Yuswa bubar bangsa orang. langkung 8 sasi, langkung 13 dinten. Dina kaping 27 Rajab menurut Ibnu Hisam anu katampi ti Ibnu Ishaq yen Kangjeng Nabi diisrokeun sareng dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu mana hal ieu geus diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an surah Al-Isra ayat sabaraha hiji. Iya. Ayat sabaraha hiji? Kisah kenapa Ustaz urang browsing heula. Ustaz ayat sebenarnya ayat kah hiji ngaraparan pinterna ulah pinter hiji lain bodoh urang barengan pinterna dina surah Al-Isra ayat ibu nini lamun aya nanya ka ibu dina surah Al-Isra ayat ka sabaraha hiji Kangjeng ngajelaskeun Kangjeng Rasul Isra Mi'raj teu kudu ragu deui leungeunna tokokeun bahwa nu ngajadikeun alasan dasar Isra jeung Mi'raj Kangjeng Nabi nyata surah Al-Isra ayat saja. ngomong nama saja. Eta OTW oke tungguan we OTW TKP teh. Oke tungguan we tika peupeus. Ada menangis baru kawe. Tapi dah gitu sifatnya dunia mah ada yang menang ada yang kalah. Ibu siapa dan siapa kalah? Kalau ibu siapa kalah suatu saat ibu akan menang dan di saat ibu menang suatu saat akan kalah. Tanda capek dengan juga di dunia. Subhanalladzi sareng subhanalladzi asra tuluikeun ladies tuluikeun cantik tuluikeun subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi haulahu min innahu wah apa aja salat ya mah Samuel Alif, Samuel Basir bebas entong bebas tinggal di Al-Quran alhamdulillah tuh oke tacan dihormat nggak boleh penting bahasana bisa kabul luhur anu kusin beri dihormat mengatur waktu membawa acara anu parantos nganter gencai tadi baik lanjut ngarah tepung karena tepungan laut karena tepung karena hawal Subhana maha suci ya dangukeun dina Al-Qur'an anu jumlahna sabaraha juz sabaraha surat sok ka dinya rek ngabebas ngajawab mereka ditu rek ka dieu engke urang repokeun sabaraha surat sabaraha ayat boleh saya bebas bu yang penting munyam bu nyari beres cadan tuh munyam acan pada hari ada Al-Quran jumlahna 30 juz 114 surat genep ribu genep ratus genep puluh genep 1.027.000 huruf pernah hitung tak? Tapi orang yakin bisa ya ge sanes saur simpuri saur Imam Syafi'i dina kitabna Al-Majmu' ngajelaskeun bahwa Al-Qur'an teh 30 juz 114 surat genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat 1.027.000 huruf teu urang mah tinggal sami nawa atona tong hayo protes tapi tanpa berproses hirup teh ayo protes nu bener ngitung salah nu bener teh nyambung pahamnya subhana maha suci Allah maha suci Allah kira-kira ari urang sadaya diparentah henteu ka maha suci ka Allah teh nyawa cicing we atau masa geuting cicing kana jawaban dua kira-kira makhluk anu salian ti urang hayani
jajadian kayaning cai sene jeung sajabana makhluk anu salian ti urang kira-kira diparentah tasbih teh ku Allah, bertasbih teh ka Allah. Ya ajek we da ajek atuh digoreng-goreng sok mingonan nya ngan seling nama mingonan aku barjanji. Ini sebenarnya di kota mau kitu nyayut gitu. Are mau kena ya are mau asa menguntungkannya. Nah ulahnya tak kasiksa. Subhana maha suci Allah. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci, lain ngan saukur urang hungkul nu diparentah ngamaha sucikeun Allah. Si horeng si mana horeng sakabeh makhluk anu aya di satu tebing langit satang karaking jagat mantena secara otomatis di mana diciptakan ku Allah langsung bertasbih kepada Allah. Saur saha Ustaz? Saur Al-Quran dina surah Al-Hasr, dina surah Al-Jumu'ah, dina surah At-Taghabun, dina surah Al-Hadid dijelaskan seluruh makhluk selain daripada manusia bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dulu sampai sekarang, dari sekarang sampai masa yang akan datang. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini bertasbih kepada Allah. Tinggal orang sabbihisma rabbikal a'la. Saur Gusti Allah, hei manusia secara individu anjeun kudu bertasbih ka kami. Nu mana tasbih teh? Subhan kalimatna. Ye dangu ke ibu. Kalimatani, betul kan? Kalimatani habibatani ala lisani sakilatani fil mijani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil azim. Kalimatani habibatani, kalimatani habibatani ala lisan. Dua kalimat yang ringan apabila diucapkan dan berat apabila dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Siap dulu kalimatnya. Bebasnya Allah. Ayo kudu dan teh bebasnya kudu tegang dari dan teh. Lebih ka doa teh jadi stres kana sida. Enjoy. Kunaon jalma balik deui ka lapang merdeka, we isukan balik deui. Sabab panina meunang ka enjoyan, kenikmatan. Maka urang lamun ngaji, lamun urang baca Quran, relax. Anu memerengut, bukan dulu Allah subhanahu. Stres. Kenapa orang zaman sekarang tidak mau dekat dengan agama? Karena kadang-kala agama membuat dijian nanti jadi stres. Enjoy, relax saja. Di masalah imun santuy. Pan ari fokus deui mah jadi ngalaman deh. Tolong karpet aya dong. Ka ujung mah baheula. Mudah-mudahan. Apa? Fokus deui. Santuy we tapi telak. Santuy tapi iya, edgy. Si Hendar teh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.